Ari si Amas teh, eta teh orang Jawa kan? Si Amas mah orang dia aslinya lain orang Jawa. Beda we ngaranna ya mas gitu. Teu sakabeh orang Jawa ngaranna make Mas. Jeung deui ai Mas pada panggilan eta mah lain ngaran, panggilan ka lalaki gitu. Mulai di urang mah Akang atawa Asep gitu. Oh berarti si Asep Ewong ge ngaranna mah Ewong nya Kang ya? Lain Asep Ewong. Dah si Asep Ewong mah ngaranna Asep, Ewong mah landihan, panggilanana. Cek Akang tadi Asep mah panggilan. Kumaha sih? Mana nu Nya bener? aya anu make ngaran Asep ge aya susanajan eta. Ngaranna panggilan ka lalaki gitu tapi aya nu make ngaran Asep gitu. Kaasup si Asep Ewong eta. Nah, tuh ngaranna make kudu make Asep Kang. Geus we Ewong atuh. Nya teuing atuh tanyakeun ka kolotna. Kapan kolotna geus eueuh Kang Wanana? Mun nyamanya ke kuburan. Tanyakeun ka si Asep Ewongna atuh. Sarua eueuh si Asep Ewong mah kan keur nyaba Kang ka Sumatera. Kieu dipikirannya Atawa kudu disusul wae Kang ka Sumatera. mana ya